9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sate acan dilajengkeun nguningakeun cuplikan bodoran wayang ieu dicandak tina pagelaran wayang Kidalang Yoga Swara Sunandar Sunarya dina lakon Dawala Gugat. Kanu hoyong terang carita lengkapna ieu lakon Dawala Gugat kusim kuring dicantumkeun dina link deskripsi. Batur wayana bejaan euy urang arinit euy. Heeh. Saha ontak lah. Itu yang tinggalin satu. Saha tuh tinggalin tuh. Hei, ayo ini. Aduh. Sanu beke-beke tinggalin. Ada. Tingali atau di lelempangan teh. Ulah tunggu di parut catang di rumpak. Hek tempo jalan teh tuh. Kunaon tadi terjejak gitu lempang deh. Da dengdek sih teman. Dengdek itu. Lempang teh normal gil. Halo bro. Sugan aing popoean biar teh. Sorry bos. Coba sakieu ngajungiringna dipajarkeun popoean aing. Baru latihan popoean. Sorry bos lah, hampura bos euy. Hampura demi Allah, hampura aing. Heuh. Nah di mana maneh menderikeun maneh? Di mana batur umum? Nah di mana maneh menderikeun maneh? Biasa bos keur mojok bos. Mojok. Heeh. Nah keur naon mojok? Ngahaneutan we bos. Si duru apan panas dia mah. Si duru maneh teh? Anjay. Naon diajai. 2020 zaman Covid aya kene nganeutan disebutna si duru. Anjir ortodok demi Allah bos. Asa zaman tai kotok di Lebuan bos ngadenge kitu deh. Di mana hawuna? Heuh maksudna naon si duru teh? Nganeutan teh naon? Tegaul saya teh mah. Minum atuh bos. Hah? Nginum. Eta gil. Biasa ameh play. Sia teh mabok. Yoi bro. Kadieu sia? Yalo. Naon bos? Naon kadieu sia? Kurang ajar sia nyemarkeun urang desa, urang kampung ieu. Hah? Teu etis kitu sia lempang dadalig degan bari nyekek botol. Hayang katanggar hayang kapuji. Goblok sia. Nah teu nyaho aing jeger Cipakem. Setan. Maneh jeger Cipakem. Terus lamun maneh jeger Cipakem aing kudu bilang wow gitu. Aing teh kudu aku kaget kudu kitu. Eueuh bos, eueuh. Teu pengaruh sih eta. Eueuh pengaruh jeung aing mah bos. Hare-hare. Sanajan beungeun sia jiga batako bos. Sanajan jangkung gede moal diterajean ku aing anjing neuleun. Kalem. Tangeun aing kalem. Teu kontrol atuh keur kalem. Ngahena ku aing sia dibata ku aing eta mah botol. Botol ku aing bos. Sorry aing clear bos. Lain masalah kitu dengekeun ku aing maneh teh teh Udin. Dengekeun Sasudin tah. Yeuh aing ngaran-ngaran mabok. Ku negara dilarang, ku agama diharamkeun. Nyontohan teu bener. Dar nyekek botol seperti kitu eta teh nyontohan teu hade. Bener. Ngaruksak diri sorangan. Ngaruksak diri sorangan. Ruksak alam dunya. Generasi muda teh sekarang. Sedangkeun lamun tulang tonggong negara nyaeta pemuda pemudi geus dicekok ku minuman keras bakal kaserek otakna teh. Bakal leutik pikiranana tungtungna teh hiburan jeung hiburan. Nu matak dilarang negara ku negara diharamkeun ku agama. Geus lah tong dakwah panas bos lah. Tong bujeng hingga di dinya aing mah bos. Naon?
mamah dedeh dakwah teu didenge ku aing mah bos. Nah geula aing mah eta teh ustazah terkenal beleguk nu aya di TV teu konsisten kumaha sok dengekeun ku sia bos kumaha dina dakwahna mari kita Jumatan ai manehna tara Jumatan bos apaan awewe eueuh kudu ngilu Jumatan abong nu mabok sia teh aing ge nyaho bos masalah mabok mah nagara ngalarangkeun agama ngaharamkeun bener ngan pangrasa uing mabok uing mah dirarasakeun da uing anu peurihna uing nu ruksakna henteu ngarugikeun batur bener deh mun ngudag cara leuheung mah leuheung kene uing mabok teh aya minuman keras aya cukang lantaran aya sebabna eta mah mabok tapi anu leuwih parah mah nyaeta anu mabok tanpa minuman bos nah ayanya aya di antarana mabok jabatan mabok kadudukan mabok kakawasaan saeutik jelema ayeuna anu mabok kadudukan kapangkatan jeung kakawasaan nyangsarakeun karahayat dengekeun ku si Allah beres da kudu dikaprokan lah da aing mah lain japati anjing lah ngarojong beleguk ngarojong teu butuh rojongan lamun saweran butuh bos abong nu mabok sia teh bos naon sabenerna kikian teh datara unggal poe aing teh bos aya kitu kumaha satiap aya haseup tangtu aya korek api teu terame bos demi Allah bos aya haseup nyaeta aya seuneu bos kitu kumaha aya sebab aya akibat bener kitu mah ayeuna kieu teh aing mah bos aya baheula mah kieu aing mah salat lain ku galon bos beuki parah goblok aduh sia teh perih bos perih naon perih nyeri hate bos keur galau bos galau mah tuh wadah cai nu gede anjir nggak bodor eta bodor anjing bodor serian anjing ya teh kuduk itu aing bos kumasia galon aing mah bos nyaho wadah cai mah galon galon mah atuh di mana hayang dicukur kudu ka galon anjing enggak bodoh deui wk anjing lah pokona mah salon goblok teh oh salon masuk dipake dina sirah naon teh helm aduh kocak pisan anjing demi Allah kocak bos aduh eleh sule oge ku siapa bos nya maksudnya galau ku naon galau bos ditinggalkeun ku kabogoh yoi aduh pila kadar ditinggalkeun ku kabogoh nepi ka mabok pira meni hampang kitu nyarios teh bos piranya aduh moal karasa kuncep mah moal lamun di dunya ngudagkeun pira bos tuh kamari nini mentas ka jalan nepi ka kagiles ku truk teu pira teu lurat leret pira bos hate aing dipirakeun bos gitu bos atuh tong kitu geus maing lah maing moal karasa ku batur lah sate ya lamun maneh keur peurih atawa keur galau aya nu leuwih hade tibatan mabok naon mana kitu oge lain jodoh maneh perlu loba ibadah pantengkeun kanu kawasa cicing di masjid itikaf
tong bujeng hingga itikaf kamari ge domba kap eleh aing bos. Kumaha sia we gelo sia mah geus lah kumaha aing lah antepen bayangkeun ku sia bos galauna aing diputus ka Bogor naon cing nanya anjing atuh naon 5 tahun tahlilana bos naon 5 tahun teh pacaran 5 tahun di poe Senin nepi ka poe Jumaah ku aing dianteur ka pabrik digawe Sabtu Minggu ulin apel ka manehna bari mawa martabak jang pimitohaeun 5 tahun lilana bos bayangkeun ku sia bos prosesna 5 tahun eta aing nempo bangsa aing keur apel minggu kamari bos dina minggu kamari aing ulin ka imahna teu sangka aya janur kuning melengkung di hareupeun imah bos ka Bogor aing dikawin tatangga bos peri bola teh aing bos peri sabar peri demi apa sabar tengeuna sabar anjing kan teh ya mah nulung bari mentung anjing sia teh ka aing neleng bari neke sia teh cek aing ge ulah kitu lah geus kumaha aing lah bebas kumaha aing lah nu mabok mah aing lah bener antep dong bibeleueun kana urusan hamba lah masia we di bejaan geus aing mah yeuh pangeran cing inget maneh naon ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampan nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng bener goreng kelakuan kitu teh maing pek we ka masia neraka kerja warga kerja oge teh lain sawarga kerja teh jawab do geuning saya kita bisa ngajawab benak kitu ge sok benerkeun lah hirup maneh bos lah aya ka batur monis goreng wae di sorangan teu dibenerkeun cerminan dari sorangan teh bos bener keprok tangan atuh anjing sia teh nuhun bos ya sabi-sabi nepi ka kitu si Surdinda dengan dukungan minum heula bos masia we minum naon teh minuman keras teh sik naon atuh naon merekna Jack Daniel wah mah teuing bos maka udah Willis teu ngarti bos Donald anjir kampungan oplosan teu temen kitu aing bos Cipas teu bos vodka Ciu teu aing mah vodka naon atuh teh kotak bos naon teh kotak atuh mah ge mabok ku teh kotak mah biasa bos oplosanana luar biasa oplos kunaon oplos jeung ciki nini bos pahang goblok sia teh paingan atuh oplos eta mah nya heuleuh ai sugan teh podka teh nyaho podka mah mun podol mah nyaho bos jauh jurig sia teh geus lah abong nu mabok sia teh hampuraeun buka heula ku aing bos sok aing buka heula tingali bos ngabudak ieu bos mana henteu oge caritana goblok atuh sia teh rojong aing dukung babaturan tah drama saeutik atuh drakor ge dajar atuh balikan deui buka heula bos anjir heueuh we ngabudak deuleu mana bos anjir mabok mabok goblok geureub teh sia teh sidik sia nu mabok teh tembleukeun ka aing buah edi sia mah ampun kabina-bina teuing teh sia eta teuing boga babaturan alah